ngusep kemebenangan maka yang pamajikan hayang cobek deh coba ke lauk nila gusti aing mah ya Allah tulungan abdi ya Allah. Ya, Tim, tas mana mana? Cager? Kagak rek, aing ngusep rek, tapi teu bebenang ada. Euy, Atuh air ngusep mah pamajikan hayang nila di jeung cobek. saya temenang ngusep di nu walungan gitu mah. Tuh, di wa aing mah di balong. Di mana? Dari itu. Namanya? Ayo tong Ayo, jawab aing. ayo. Ayo. Mana lek balong teh? Ieu tim ieu tah nu gua aing mah. Oh bener sia aya ieu nya. Berani Ayo. Gini, sia teh. Oh, tingali tim Timur sia teh. laukna sing selek sasebeuna ge hempeg. Mantap. Ngan aing, Hah? aya syarat. Aing hayang rokok tuh boga jeung meuli rokok euy. Aing Goblok. minta got capek mah. Saya bisa misalnya ngalauk sebeuna hempeg wae. 2000 lah. Gitu. Ya. Mana? Tah sing sana ngusep sasebeuna hempeg. Aing arek ka dieu heula eta timnya. Mana? Meuli rokok aing ke warung. Oke. Sing jongjon. Enggak lah. Ngusep aing lah. Pusing. Mang loba lauk na lain. Mikirna bebenangan aja lain. Ngeunah. Lek. Mantap. Dari temanan aing ya. 50.000 seperti di mantakan gaskeun. Asa aya jelam. Goblok tadi ngusep di balong aing sahanya. Woi, sama nih. Cina saha sia ngusep di balong aing. Mang urang mah si Alek kok sebelah dia ge. Alek mana? Si Alek, mah nyata apa? Cina jadang dia salah ke aing. Gimana galau sia ngusep di balong aing. Malah kata naon hantu si Alek. Nipu aing. Dah mang urang mah geus bayar ke si Alek 50.000. Nah, pokoknya si geus balik. Si Aleknya datang ke aing. Iya. Bos, kumaha beresan usep sia. Ayo. Gimana galau sia aing melaksa ngusep. Balik. Aing mah apa sih aing mah? Beresan. Lumayan keur teu barogat duit teh aya we milik mah di mana we. Jeung meuli rokok ya. Si Otim ku aing ditipu. Mantap meuli rokok ya.